Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratil kiram wal mukhtaram, para alimil ulama, para ajengan ustad ustadzah, ibu-ibu pengaosan yang nampak hadir dina ieu tempat, urang doakeun mudah-mudahan para ajengan, para kiai, guru-guru urang khususna nu aya di ieu wilayah marantana masing sarehat. Nyaraah ibu ka ajengan, nyaah naon? Nyaah naon? Resep urang ieu ka ajengan resep naon aja? Da biasana jamaah lamun ku abdi ditanya, "Bu, resep ka ajengan, resep Neng Nais, resepna resep naon?" Resep nitah. Sarua di dia gitu. Sami kitu ku sami. Memang betul segala kehidupan orang teh datangna ka saha? Ka ajeng tahlilan ka kiai nuju bulan. Tah rada ayaan lah di mah sorakna. Kanu ieu culak cileuk nyorak henteu. Pendek maot. Lain meuni eueuh pisan kahayang ditingali teh. So ibu nu teu nyorak diduakeun di imah sing nyanyi sorangan. Siga nu gelo. Bade nyorak moal. Sing tarik. Tahlilan ka kiai nuju bulan. Kasurupan. Kamaotan. Nyolatan mayit. Ngaduakeun mayit. Ngagotong mayit. Astagfirullahaladzim. Abdi dia mah kiai nepi ka ngagotong mayit. Aja di dia kiai ngagotong mayit. Kunaon dia kiai atuh sih? Allah ya karim. Punten Bu, samemeh urang digubrakeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia, urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, lain jeung kepala desa, tapi jeung ajeng kia mangkaning kiai zaman ayeuna hese gantina betul. Sok sanajan ibu masantrenkeun budak mang tahun-tahun hirupna di pasantren, belum tentu sanggup ngagantikeun kiai. Betak doakeun para ajengan, para kiai, guru-guru urang, ustad ustadzah, mudah-mudahan masing sarehat, sing diparanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rizkina, ditambih-tambih barokah ilmuna. Nukusim abdi dipika hormat aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Pami Araraya, Araya ente, Pak RT aya, Pak RT, Pak RW, Pak Kades,
Urang doakeun we Bu, mudah-mudahan Pak RT Pak RW Pak Kades sing sarehat, jarawab sing kompak bari jujur. Osok ngadoakeun Pak RT itu gini. Wah hiji-hiji acan. Pak RT na ya Pak RT mumpung aya Pak RT sok jawab sing tarik. Oh geuning eta Pak RT ning jangkung ageng kitu geuning. Sok mumpung aya sing tarik Bu, kudu jujur sakali deui. Osok ngadoakeun Pak RT bagus. Halus jujur. Osok ngadoakeun Pak RW. Karunya teuing Pak RT Pak RW tara didoakeun ku rakyat teh. Mangkaning kamari-kamari di urang keur usum BLT jeung bansos nu teu kabagian pan nyalahkeunna ka Pak RT. Terus teh majarkeun teh lah RT nu dibikeun bansos nu weuh we hungkul. Aya di dieu nu kitu? Aya nu kitu? Nu belah mana diukna? Sok teu ngarti karena kacapek pemimpin. Karunya jadi RT jeung RW disasalahkeun wae. Beda jalan ruksak, beda aspal ipis, da moal eureun ibu-ibu ngomongkeun RT jeung RW. Majarkeun teh, ieu jalan ruksak deui. Atuh da kuduna teh aspalna kandel, ari ieu mah ipis sigana teh dihakan ku RT RW na. Ti iraha RT jeung RW ngahakan aspal. Tumureun hari dong buntuna. Terus teh capek jadi pemimpin teh. Pan saleres nama urang oge pemimpin jang awak urang sewang-sewangan. Mimpin awak nyalira geus hese, komo deui mimpin awak ba. Matak daruakeun para pemimpin sing sarehat. Oke, mudah-mudahan dikersakeun ku Allah janten pemimpin anu adil. Ya Rabbal. Nukusim abdi dipika hormat sahibul hajat sakulawargi kersana Bapak Unai sinarang Ibu kalih mempelai pengantin baru. Tadi mah aya didinya di Paroto ngan abdi tadi ajakan. Salares nama abdi bingung Bu, ari diulam ceramah kana acara nikahan teh. Bingung rek ngabahas naon. Rek ngabahas sejarah nikah da panjang teuing. Rek ngabahas nikmat nikah da acan ngasaan. Petak tadi cek MC Ibu Nais can jadi ibu-ibu abdi teh. Rek 20 tahun ya teh. Petak datang jauh-jauh di Bandung Barat ka dieu ge rek bari neangan ya teh. Sugan manggih nu herang. Eueuh rarumek. Kali-kali Bapak Unai lamun ngulem abdi teh atuh pemuda kahareukeun tah bapak-bapak aki-aki katukangkeun. Penyakit malaria. Urang doakeun saibul hajat sakulawargi mudah-mudahan sadayana masing sarehat amin. Masing dihasilkan segala pamaksadanana. Dan mudah-mudahan ia panganten baru masing dijantankan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal. Antayulak nukusim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gararaya, ibu-ibu anu lalucu dicabak lagi hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Berarti udah biasa ibu-ibu mah dina pangajian teh sok jempling we caricing tapi dahareun bea. Di Bandung ieu mah di Bandung. Ari di dieu? Di dieu? Kapan samemeh di ditu ge ti dieu heula lolobana. Ketenanawan Bu urang munajat ka Gusti mudah-mudahan ieu riungan sing jadi wasilah urang ku Allah dijantankeun jalmi anu takwa amin. Anu mahabbah ka para alimil ulama oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kunaon teh diaminan?
telat kalah ngahulang tos taruang teu acan tos taruang teu acan atos kari abdi nu acan dan kalau naon Buddha memang orang mah biasana lamun teu apal fadilah keutamaan hiji doa hare-hare ngadoa teh leres teh memang nak neng nais naon sih keutamaan eta doa tabili ieu mah urang dieu ibu-ibu boga salaki anu bedegong aya henteu atawa bapak gaduh pamajikan anu lurus tunjung aya deh ceknya di tukang aya atawa ibu jeung bapak boga budak anu hese diatur aya sagala aya di dieu mah ayeuna timbul pertarusan neng nais memangna salaki nu bedegong teh nu kumaha sih wios diwartoskeun bapak-bapak teh naon kasinggung Pak teh naon etong boroning kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan abdi kudu dibejakeun salah sahiji salaki nu bedegong teh nyaeta anu dahar hayang kariam baju hayang kari make ari pagawean sapopoe ngan ngusup bojong ngusup aya di dieu nu sok ngusup rek teu nikmat kumaha atuh da jadi panganten mah nu biasana ajaya subuh-subuh teh masih keneh wiridan di masjid waktuna nikah mah didangdosan gagah perkasa bagaikan Arjuna nu biasana teh Leni Nela nu biasana teh Nela subuh-subuh teh masak nyamuk waktuna nikah mah didangdosan gelis bagaikan ratu betul diusap-usap dimanja-manja teh Nela teh ku Bapak Unai cek Bapak Unai meuni gelis-gelis teuing ya teh putla caha apan sok kitu nya panganten mah dimanja-manja leres teh jadi siga budak leutik deui ibu nalika boga orok tadi kitu-kitu ditimang-timang dimanja-manja teh bari dikitukeun meuni gelis-gelis teuing ya teh putla caha atuh budakna molotot jadi sabarana kuring budak saha dasar ti katep ti laja ti muning ti embe pan sok kitu ka budak teh leres teh bapana ge sarwana deui balik di pasar mawa oleh-oleh dina karesek disampeurkeun ku budakna ayah kuyang becadel ayah pulang bawa ecek mawa keresek da si bapak teh terharu ker disampeurkeun eta budak teh bari dikeukeun Gusti meuni pintel-pintel teuing ieu teh putla caha atuh budakna mundur bari nunjuk budak sia ya budak dikitukeun mah lieureun tanya teh Nela dimanja-manja dielus-elus ku Bapak Unai luar biasa bagaikan raja dan ratu dalam sehar datang rombongan ajaya beserta keluarga besar pan disambut panganten mah ku sholawat betul wajib syukur alaina mada'an lillahina leres gitu panganten mah nikmat ecek disambut ku sholawat coba Pak RT nu datang aya nu nyambut henteu cek aya nu nyambut Pak RT henteu sabab lain panganten mah nikmat disambut ku sholawat tos disambut teras ngariung ngayakeun ijab kabul tos ijab kabul disandingkeun dina kursi pelaminan reat ajaya ningali teh Nela bari nyanyi kau gadisku yang cantik
coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Teh nela teh eleh di tembalan, lirikan matamu menyentuh hati. Ari torojo teh bagian parasmanan manggo sangu tak gendong kemana-mana. Amburannya tukang parasmanan. Dan di maksud teh panganten anyar mulai nama raripuh. Komo tukang masak mah terus teh. Kan kade ieu mah ka tukang masak, lamun ngasakan daging omat lajakna kudu diparut. Bu, lajakna kudu diparut. Abdi kamari ceramah di Brebes niuk 2 bukur juri gelajak kabeh. Eta panitia kalah nanya, nah neng nais teh dituang cik abdi teh hakan ku akang. Lajak. Enteun di dieu diparut henteu. Syukur ari diparut. Kenikmat soteh panganten anyar mulai nama raripuh, betul? Betul Bu, panganten anyar menikmat bagaikan artis dina sapoe ngantri nu hayang dipoto teh. Kantenan ieu pangantenna nya gelisnya kasep atuh beuki ngantri tata di oge nu hayang dipoto leres teh. Saking nikmatna jadi pangan tapi ka dijieun dina laguna nyanyikeun entong. Uyos nyanyi deui. Teu nanaon. Duhai senangnya pengantin baru. Geuning barisa mantua jadi backsound. Sok akurkeun sing akur backsoundna. Abdi nu nyanyi, ibu hadirin sadayana tembalan. Teroret teroret atuh kitu sia. Tuh alhamdulillah nu diantos-antos parantos dugi di lokasi. Sok kabeh ngareret ka itu sok. Sok ada pasien jalan. Jalmi Ageng bade ngalangkung. Bodoh. Luar biasa. Sok narangtung we kabeh ka itu. Alhamdulillah wilujeng sumping kersana pun ini eta teh. Alhamdulillah pun ini parantos sumping. Luar biasa. Ari Copiah datang mana rangtung di paroto di video. Ari Abi datang cari ciwai. Abi datang mah masih kena sepi ieu teh. Tadi mau balik nungguan jamaah, lain jamaah nungguan mau balik. Tapi lujeng sina istirahat heula. Kade pasien kursi anu teas bisa rewat kade. Sina istirahat heula. Teraskeun. Tos ninggalna ka abdi deui. Bu, ninggalna ka abdi deui. Mitu karohan pisan Copiah ngaliwat ngilu kieu kabeh. Teraskeun. Nikmatna jadi pangan siap. Duhai senangnya pengantin baru. Terore. Ya neng naon narangtung kieu atuh. Naon nungguan Copiah. Lanjut Bu. Duduk bersanding bersandar gurau. Duhai senangnya pengantin baru. Duduk bersanding bersandar gurau. Begini nulis gitu. Bagaikan raja dan permaisuri dan acan sudah itu karek di tengah-tengah pergenahan nyanyi dipotong si aja
lamun geus di akhir karek tembalan terore jadi kudu balikan deui. Ada ulah dipotong, ulah dipotong balikan deui. Yos balikan deui. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Rosen enggak? Nu nyebut terosen congean tah ceuli. Belahan ranteng urat ti koro dinyanyikeun. Eta ngabuktikeun nikmatna jadi panganten. Ngan kade ajaya teh Nela sabadana nikmat dina pernikahan timbul tahap anu kadua nyaeta ujian cobaan dina rumah tangga. Nu biasana sok jadi ujian cobaan dina rumah tangga teh pangserina urusan naon? Sing tarik urusan naon? Urusan duit cenah Pak. Matak bapak ulah aneh lamun pamajikan bapak dibere duit na kurang biwirna teh sok nyingsat sabelah. Eta teh cirining kurang duit. Ieu mah dina pangajian datara eureun socana teh rurat reret kanu gelangna rangge. Paranasan nyarebret siga angkot kumaha setoran. Setoran leutik nyangeyeng. Betul teh Bu? Balik ka imah ngaharulang tebenang ditanya cuk salakina mah kunaon cicing wae cuk ibu teh bapak tingali pamajikan batur mah kabeh beheungna teh dirantai. Bapak tingali pamajikan batur mah emasna teh 22 karat 20 3 karat 20 4 karat na ari urang meuni teu sakarat-karat acan. Cuk salakina hayang sakarat maneh ka dieu urang cekik. Ampun asa kabina-bina. Paranasan Pak awewe ayeuna mah tatangga kabeli kulkas da ibu nu paranas tiris. Muriang masuk angin. Ningang dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas. Tatangga kabeli motor ibu nu ngebul. Ger diaromongkeun cek nu belah dieu ece tuh tingali si itu mah kabeli motor anyar cek nu belah dieu eta mah meunang nganyuk. Da beda ari motor kididitan mah tina sorakna ge ningang digas setoran di rem kiridit. Lain aja teh mangiluan mayar atuh leres teh. Nah diaromongkeun wae. Ayeuna we bapak unai hajat da moal cicing lamba ibu-ibu teh. Keur diaromongkeun cek nu belah dieu. Ece tos kanu hajat teu aca. Ibu tos kanu hajat teu aca. Abdi mah nembe ngawartosan dagingna menyiliat. Ari daging hayang hipo ari ngamplop 20.000. Usum keneh di dieu aya nu ngamplop 20.000. Lamun aya teh eueuh ka era. Matang kemah bapak unai lamun hajat deui tulisan dina panto teh wilujeng sumping minta doa restu 100.000 hipu. 20.000 mah lihat. Ari di dieu usum keneh balik ti hajatan balikna ibu dibaragi besek usum. Dibaragi asakan usum. Talambe ibu-ibu mah tara cicing eta teh. Lamun besekna eueuh dagingan. Terus teh pasti diaromongkeun. Ngajarkeun teh lah ieu nu hajat teu balik pisan besek eueuh dagingan. Matak naon kitu mah balik deui ka bapak hajat punten Pak ieu can aya dagingan atuh kitu. Goreng mana aja ngomongkeun di tukang. Leres teh. Biasa ibu-ibu zaman ayeuna paranas masalah duit masakan matakan jadi masalah dina rumah tangga urusan duit teh panggede na. Tapi ka aya paribasa ada uang abangku sayang gak ada uang abang awas Bu hati-hati salaki rek boga duit rek teu boga duit angger kudu sopan angger kudu hormat kanu jadi salaki. Setuju henteu?
Abdi masuk emut kapungkur almarhumah pun biang pun rama bade gaduh artos bade tegaduh artos angger we sopan bade ngalangkung kapayunan pun rama dasok pupun tenang udah bener-bener ditanya ku Gusti Allah ku malaikat kudu gigir gitu kadang ya minta kunci dalam rek panjang umur kadang-kadang ini terotos-totos tuh caca ini panjang deh orang ngomong mah atas buntos warang serinan tos warang kahartos ente ya jadi orang teh kudu mudah ya mudah-mudahan we ece naon rupi nu dirugikeun masing aya manfaatna khususna kanggo abdi umumna atuh kanggo urang sadayana orang tuh jangan aja dah gitu ayo nama itu orang ditutup wae itu pada mah teu kanyahoan ku batur meunang di ordengan punya kamera cek orang seureum mah seureum we nya ditahan-tahan ya kamari ge orang Bandung hayang suruh tahan wae kuat gondongon sakada helm sama orang yang nama tutup doa sasarangan supados langkung berkah doakan mudah-mudahan sadayana nu haladir di dieu utamina sahibu hajat mempelai pengantin masing sarehat sing paranjang yuswa masing dihasilkan segala pamaksadanana mangga sadayana cepiah mau ngadoa urang kamari ge budak tetangga modal berbarengan dia mah doana bawa sadayana ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al sadayana nepangkar ya Rabbi bil Mustafa balil sidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Allah pangeran abdi ku agungna kanjeng Nabi mugi Gusti ngahampura kana jisim abdi geuning bisa kitu ame akos hadroh kita berada ngeunah jadi sapaket menang cepiah mah ojang organ sarena ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya Allah pangeran abdi ku barokah pangaosan mugi Gusti waktu maut abdi nyandak iman sareng Islam ya Rabbi bil Mustafa kalil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amin ya Allah ya Rabbal
Panginten sakitu wae anu kapihatur, hapunten bilih seueur kalopatanana. Pas dia. Rek dibekal ya. Kita ngomong di orang lila deh lah. Malah anggus. Mohon sakitu nu kapihatur. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.